abah yang naon nelpon Mana di mana ngajang? Keur mumi. Minta maaf bang. Oh mohon bah antosan sakedap we. Oh ditungguan tuh. Guru. Boy, panjeputkeun abah boy. Tosa. Mana tuh? Jemput ya Sabah? Mana boy ah? Kaimah, Kayak mah ngulin Kaimah. nyari suku di. Hah? Nyari suku. Udah aya si Dadan, mau pecetan si Dadan. Seduang can Abah. Nges tadi. Eta panon kunaon gitu. Beli itu baru. Kasur engan. Di mana? Jadi di tukang. Ngalah naon? Kayak Cik atuh geus kot mah cicing di mah tuh. udah yang barang dahar yang ngopi. Panah opin maka imah tuh. Hayang naon? Kuat ya kali itu nak. Kongguan eusina ranginang aya. Bisa kita lempang nak? Tuh, iya. Rek diakot dituntun. Tuntun. Ayo tinggalin awal. Itu tinggalin itu. Naon? Hah? Radio. Urang. Hah, kenapa? Itu radio nak sama gua. Iya radio. Ayam. Bah. Iya boy atuh. Daman. Alhamdulillah. Dan Ya, emang cari. Menak. Di dia cari. Bah. Abah teh rek carita ka Ujang jeung ka Lulu teh abah teh geus teu kuat ka pasir, geus teu kuat ka serang. Mun bisa mah pangaruruskeun sawah pasir. Sawan di mana? Sawah anu dilegok hiji, anu di nu tihang listrik hiji, terus di deket Cigirang aya meureun 4 kotak mah. Enak teh meureun rek mulai dibuat, meureunnya kudu bisa marawana. Iraha tuh numpukeun sawahna. Sok gampang sawahna mah ke ku abah di bejaan. Yo abah we anteur kitu. Engke jeung abah dianteur. Kitu paling abah geus kolot kitu geus ripuh. Kitu we nya. Bata kolot ngundang sila teuing geuning ieu teh. Badek balik we ah. Mau nampur abah saya naon di dia mah. Bae jam bae. Bang sarung abah. Yuk. Balik. Ya kudinya di boy nya. Heeh, kadinya. Kurang atuh. Ya sok situ. Ayo. Aduh. Kacamata abah. Oh, ini apa abah? Aduh. Bah, radio ya, Bah. Radio. Benghar oge koret pedit liar amit nataku jelema krek di dunia krek hiji bawa aja nungkul nu koretna ampun nataku kakara manggihan rama durungan kitu teh kudu dikumaha sugana mudah-mudahan kudu dikomporan euy mah budakna kebon jeung tanah di Jarua geura euy ya
Saya jadi balangsak. Dari buruhan orang membah kieu teh ka ribu teh sebenarnya mah. Mun teu mah dijual aing mobilna gerak. Sugana menang batik. Ya, sawah si Abah teh euy. Tapi euy, jeung salah euy. Ieu itu kebona teh. Tidak tetap euy anggar kudu ngihakeun sama entus. Sama entus apa-apa dan ngurus sama entus. Assalamualaikum. Salam. Aja. Ayo naon nih karuas? Balik ka Papantus aya. Oh aya di Pengker. Nah, aja mah ieu nih nuju libur kuliah. Libur. Oh. Ayo nakan lockdown. Oh, mun. Atuh teraskeun. Mohon. Ya. Ari kuliah teh ngambil jurusan naon? Bahasa Sunda abi mah. Mun. Ya abi ka Pengker teh mas bapaknya. Mun. Punten diganggu ya. Incu dulungan naon ka dieu euy. Buar dijual sawahna terus aya bapak urang gawe naon ke cak-cakan urang keur kuliah penasaran nempok gitu. Mana wae Dan? Asa bagi kasih bagi dia teh. Bening kaling lah bener geus alhamdulillah. Sok atuh mah calik wae kotor kana. Mun aduh Ieu ngawagal. Wah teu sok lah bari ngobrol. Siap. Aduh. Ini sehat wae nya. Ya alhamdulillah ya. Asa ieu teh asa rawas naon Den ieu teh? Ah, biasa. Rawas bitu ada bihara-bihari teh. Aya naon? Aya amanat. Amanat naon we rawas Si ieu? Abah. Namaot? Bukan atuh. Nah kumaha gitu? Si Abah teh kieu cuma Heeh. jang omat panganempokeun sawah Abah. Terus Panguruskeun sawah Abah. Heeh. Abah geus dipung. Oh gitu. Da lain siapa mah teh da heueuh teh di pungkuman teh baheula kawin wae euy. Atuh mana mah? Oh Dan. Duh, abi teh apa sawah siapa teh mana wae? Nya teh da siapa mah lega sawana tuh tungtung itu tapi katungtung itu nu teh nu siapa unggul teh. Sugan teh nu Komo asalna mah arep tapi ka ditu. Kulantaran heueuh. Kawin lah ambekan 7 kali si eta teh. Heeh. Da aya turuan kieu aya rana baheurna mah. Tus. Rana dinya dibiekeun di teh. Teu kan kawin. Cerai deui. Nyaho abi mah kitu 2 kali. Kawinna teh Wah, 7 kali apa? Ya teh. Gemul. kuatnya sama Mata kitu we geuningan da Abah kamari
ada kayak ka imah. Oh, kita terus kumaha? Jeung lompang atuh bisa lompang. Udah sekolot. Oh, geus kolotnya tah. Siapa mah eta kira-kira ya 80 tahunnya siapanya? 103. 100 kilo. Jago aja gitu mah si Abah. Tapi ka awewena anggar beuki keneh. Nah, tapi da perasaan mah kahayang mang terus gitu kahayang. Ulah dijual dah mang terus rek dahar di mana eta si Jamal bisa kuliah teh heueuh tina sawah Sabah teh Aja mah kuliah di mana? di Unikom. Unikom teh di mana? Universitas Komunikasi lah meureunnan da teu apa di kolot mah mang terus mah tidak lihar jeung taneuh we kieu. Teu naon da pokona mah Unikom kiting bisa nipu kolot. Enggak atuh abi kabumi deui nya, urang ngobrol-ngobrol tentang ieu, tentang sawah. Kan imah antosnya ngobrol-ngobrol tentang sawah si Abah anu mana tanya ge mah kebon. Kewe tapi kewe tong ayeuna mah. Emang keur naon? Iya teh keur ngala eta ngala impun itu di akuarium paus Aya paus di akuarium? Oh, komplit paus. Terus kuya ge anu sagede gedung. Boga di nu mamang. Kuya di akuarium teh. Paus, kuya. Komplit lah pada basana. Lumba-lumba dan seperti gituan. Maka Putri Duyung bejana aya cek siapa boga Putri Duyung di mana? Mana eta dinya teh gempol dinya. Nulisna. Oh nya kayak kapung-kapung we. Aya yang lauk. Cek barudak aya mermaid Tah bener. Med. Kang Semed. Ya kitu atuh mah nya, punten abi ka dieu ngawaga. Bapak urang keur ngarobrol naon euy. Jika nate rame sararius gitu, bawa bener rek dijual. Dijual mah kacau euy, urang kuliah kumaha. Bener gitu dijual. Tak mudah-mudahan we ulah dijual Anak teh hijona euy. Teu anak teh hijona teu akina siapa? Pang. Pantesan ka dieu teh maroko da eueuh. Pang aduh. Bener. Untung wae di pinteran store beasa saya nawe menang 2 tawan deh bikin 1,5. Ya apa ya balik ka kuliah